Isahanya nu ngabala do kaca aing aduh. Ya Allah, ting budak ya. Mana ya budaknya ya Allah? Kaca aing mahal-mahal deh. Ampun ting budak teh. Aduh. Kaca aing ya Allah, menipu pas hancur. Weh, di situ tuh anu main bola jigana tuh. Mana nya ya budak nanya ya? Tengah rumput sia, hah? Kaca aing papasnya mau ngagarantian sia orang mana nyanya ya? Kaca aing menang usaha di luar negeri. Pugu-pugu di Baledogan. Ampun teuing Mana tangkapnya ku aing dibudak di tayangan ku aingnya. Kaca mahal aing meni papas. Menang aing capek-capek usaha. Nih, gemblong sia kunaon sia gogokan wae meni gandeng sumut di kadenge ka ditu. Bela kaca mahal aing itu pepes. Kaca mahal meni ongkos berlian wae, asa meni sombong. Ya cuman kalak boga imah sakitu geus sia sombong banget ulah sombong. Mendingan di sia sok. Nyakeureuh ku budak-budak macan hidang ulah sok dikongkolotan, maneh ge boga budak. Mun teu hidang mah moal meupeskeun kaca aing nya hoteu. Ya bisi ke indungna teu narimaeun ku sia diomelan lu nemen-nemen teuing. Ari anak badeg sih. Kita coba mau tetunggul sih hayang kena UUD sia ku kaseto sia. Dia teu meunang. Budak mah teman ditenggol bisa dibawa ka desa. Sia manggi budak teh ka ditu. Teu teu nyaho urang mah teu nguruskeun nu ka ditu teh da. Aduh eta kumaha si kaca aing sah Nyanggeus tanggung meuli deui atuh jawab. nyanggeus ka ditu ka indungna ulang udah budak-budak. Koyan mah teu eureun-eureun. Enggeus nyeuseuh ganti ieu garing. Enggeus garing ganti titilek. Itu di jerom nih bro, baju si Wardah, baju si Ahmad. Rek ira haperena ieu pagawean. Jor-jor teuing moal disetrikaan. Olok-olok areng, da make areng, da make setrum. Can kabeuli setrikaan eta mah. Age setrikaan manual keneh. Ampun, nasib jadi ibu rumah tangga. Kieu jeung kieu weh. Ini baju swag kudu dikaput ya. Ingat baju ieu teh baheula mah. Pang alusna di lembur ieu mahal deh ge nang bumblag. Anu geus goreng, geus di zaman. Tapi nyaman baju teh. Pake we. Ge, naon? teu dagang Itu bangkrut dagang lagi Geak modal lagi. dianjuk-anjukeun we sih ye. Puguh ge Dagang cendol ya. Daek teu. Cendol mah kudu ngadonan heula, pan. Neangan daunna ongko. Selekta ye, cenah nyieun cendol. Nu kitu we bisa ngarames-ramesna. Ngarames eta oge bisa. Beda deui cendol mah, pan. Ujak-ojak. Jadi nganggur meureun pengangguran Jawa Barat ya. Nungguan ka sawah can maju sudah. Eke boga ide ya. Naon? Jore. Nu aya kitu malah di kurungan ya. Bung Mending jadi penjerong. nu halal na nawaran teh. Ya di penjerong mah jadi bere nyato. Barodot. Nyoto. Jadi bere nyatu. Jangan manu halal gerana mere ide mah.
Dore. Omong nu kitu mah. Melayani wanita-wanita cucuk. Eta mah pagawean maneh. Can peren keneh wae. Ayeuna ganti ngejo. Enggeus ngejo sasapu kumbah piring. Enggeus kumbah piring. Kitu deui we. Kitu deui. Beurang penting kitu jeung kitu ngurus budak ngurus salaki. Di sabarang bray yang mancan nempo da eta si Ahmad ka mana ayeuna si Ahmad? No teuing mah mamantaugan. Geus teu hayang nanya aing mah ka si Ahmad. Oh, wing oge sebel da sabarang kejadian kamari cenah oge ngomongkeun ka dulurna. Ya heueuh. Eta teh pasti ena naonna carita ka dulurna ka kalawargana. Ya percaya teu ayeuna manehna keur gawe. Henteu kan? Tuh boro-boro. Heeh, nya kitu we kalantang Ke kulinting. tempo balik teh ditanyakeun Ahmad sia ka mana. Terus nyeun pagawean, jampena teh kitu we. Ya heueuh dan teu mawa duit ieu balik oge. Terus nyangan pagawean. Ngajak teh digawe cenah mah di Bu Haji. Eta neangan pagawean nu kos kumaha sih hayang. Nyararao teuing Ah. Ieu ayeuna teh uing teh gede hutang mah gara-gara naon? Gara-gara urut kamari mehna dagang kokek-kokek. Henteu euceureuh. Ya heueuh ka Bu Haji pan. Tungtung nama aing ongko minjem sia ongko meureuna. Ya paling ge tungtung nama kasawakeun we kitu di kakuli ka. Kuan we pakulian mayarna mah sina teh. manehna kulit tah saminggueun Ya di Bu heueuh Haji. gombe. Oke, can maju da ayeuna mah can maju macul karak di talektoran. Paling kedeung deui. Ah, Ngajeng ke keungai geblek salaki teh emak. Pusing uing mah da. keur ninggang kumaha beureun sia ieu boga salaki Oh, oh. teh. Oh, kaerana nya nuturkeun mitoha teh ngalah kanceuk jelema teh. Sugan teh aing marek bener kitu si Ahmad teh. Boro-boro. Nu aya ngalah bikin angot burung. Suken geus mamantogan dengan gawe. Tadi minta duit cenah 20.000 jeung ongkos. Dibere teh. Tuh duit di mana 10.000 deui si wadah jajan. Enakan teuing. Bela terus kumaha eta kaca aing, Ya Bel. dengekeun ayeuna sia tuh ka ditu mangkat tuh ka indungna bejakeun. Pokok aing teh nyaho budakna nu mana nyara rumput langsung lalumpat. Terus sia sungut teh gandeng wae batuk sieun, batuk mah cicing heula dipancing. Keur Terus mah sungut aing teh mau kabeli cowok. deui eta mah aing menang ladang capek di luar negeri. Bagi bahasa Ladang ladang dipupuskeun. capek wae. Nya kabeli deui geus kedeung ge panen atuh. Duit loba sia teh sawah lega. Hari bahasa sia Pusing-pusing sawah teuing. lega. Oh, komo ke kos aing meureun ka Taiwan imah halus meureunnan. Aing mah segue Anak saha wae. sasi nu badegnya di Anak dieu. anak sia ge peda di pusantrenkeun, namun teu di pusantren teh badeg sarua wae. Asia kadinya anak aing mah Ya bager. mata kalau teman-teman teh enggeus mah emang kacana bolah kabeh gitu. Oh, manya mana hancur sia teh. Yang geus ka ditu sia ka ditu tuh kabakan sampel ka material mah dina kaca paling biak 200.000 mun mantap balangsak ieu sia. Munin Aing nemen micenan duit pisan. kos kitu we doang Ya nya. ngaranna jelema mah iis teu nyaho eta teh cobaan, kadang gering, tah eta mah kaca maneh peupeus. Mantap kayak kitu tah sia masih geuleuh wae ka aing nek usaha tah ayeuna teh sia katulah tah Sia mah kaca sia kadinya peupeus. sia nya nu mau pesen kaca aing. Mau gawe ye. Balik tau kaca aing. Munah banget sia fitnah tah. Sia teh sia ngomongna kitu kadinya Ya dinya. sia engko namanya kejem banget yang ngaranna ge budak can hidang sia teh dimaklum. Maneh lagi nganggur wae, luntang lantung we kos Eke kitu. mah nganggur wae ge ye, alhamdulillah tuh. Aya wae 100-200 mah ye. Cinarieun Nenyong. henteu neangan emas pegat nu karari tu geuningan. Tinta aya modal Oh, nyakeun bae tuker-tuker atuh jeung naon ke? nya geus Jeung eke beas. neangan eta pegat we ye. Naon? Maju we sama sekarang. Ngarongsok karena jadi duit. Nya ye we geus rumah tangga. Gue ge pan ngarongsok kudu aya modalna. Kita nita eke. Nya itu make modal ye. Naon sih? Nya itu. Naon? Jore menitah teh anu haram, nu halal. Nitah mah. Ye mah yang di pabrik wae udah ya. Oh, nya dumuk di pabrik mah. Gajina gede, pan. Yang nu gajina ge dong wae. Nya gajina nu leutiknya diomelan wae sih Omo balik teu mawa duit Mau mah. ini ka mana sih ye? Naonna? Iye, kali nutur-nutur kena eke. Lain mau urang tadi dia duduk heula. Di hulaan ge eke. Eke keur nunggu seseorang ye. Nunggu saha? Nunggu lekong eke. Ngucucok. Ini tiga jalur wae ngomong jeung dirinya mah. Mangkat Ka ditu Ya. Dasar lekong keong lekong miskin. Eke mah tinta adegan. Wah sia cuman boga imah sakitu ge kumaha engke kos aing meureun balik ki Taiwan imah aing gede.
ku aing harus ditingkatkeun aing mah. Ya sakitu ge alhamdulillah nang ngadang sorangan ke sang badag Ya, tes aing. sia dengekeun nya lamun imah aing gede nek naon nek ngaringkuk di imah aing heuseug aing mah karamik oge aing mah nu gede Ya aing mah. hayu we heula mangkap sia teh ulah. Sia teu percaya nya ka aing nya sia mah ka aing teh mending ngahinakeun teh sa Iis. Ngadang di mana sih nyawa henteu naon henteu boga salaki henteu rek. Pugu aing arek ka Taiwan, sia mah teu percaya banget aing ka Taiwan bakal suksesnya. Ya Allah Gusti Iis dengekeun ya urang mah nya sawah oge geus aya di pikiran urang aing mah nek meuli sawah. Sabagi 2 kotak ge. Mikirna ulah indah heula. Ulah indah heula ngaranna di ditu gawe. Ya heuh ka ditu ge usaha nek digawe urang mah nek leha-leha. Ya heuh Motor dibisingan. urang mah motor geus dirian kamari warna beureum. Jelema mah nya bising dununganana galak atawa sia teu betah Ngaranna mah urang mah bager da urang ge ka jelema bager, urang mah ka jelema ge ieu bisa tempat tempo batu geuring nempo. bisa jadi sia teu betah da di dia ge naon si mana mah gadag naon ulin Ah, doang. sia mah ngahinakeun sia ge baheula ka Saudi cuman menang 2 tahun ge henteu balik ah. Menang 2 tahun aing. Geus aya namanya aing mah papaitan ka sia. Geus ulah sok sirik we ka aing kitu na ge aing mah can diidoleueun ieu di aing. Sirik naon ka sia. Ah, sia mah sirik wae ngomong wae ka unggal jelema si Bella cenah moal sukses ieu cenah ka Taiwan. Ulah sok ngomong kitu wae nah, ceuli mah kadenge wae nu bebeja Iis. Ya teh mah Sia mah ditiung ge hate na goreng wae sia mah. Ya benang dibelek hate aing mah teu teu boga sirik pisan ka sia. Asa daripada aing ngalayan cek mending aing nangan budak tuh anu mupuskeun kaca. Dasar ini gemblong. Iya ngomong-ngomong si Wardah kayak ka mana si Wardah? Keur ulin mah teh isuk teh geus ngadar wuduk teh hayang ulin cenah ka babaturana. Kuning diizinan biasana ku sia ulah. Teuing karunya budak di imah wae HP TV naon. Kena tuman wartiam besing kau siang, kata gadagna teh ulin we. Keun wae cenah ulin kadinya ka si Lilis bestina. Ah, si Wardah kan we jeung si Lilis we anak si Atmah. Nyalai dah budak zaman ayeuna mah nyawa sorangan ulin teh. Jabat teh di Bekelan meureunannya. Tuh, kadang ge balik tuh aduh 10.000 ge di imah, embungeun cenah kan deh mah cenah. Tadi bakalan oge sok bager si Lilis mah cenah. Sok merean wae meureunna. Nya, Nya indung nage bager teh dah harita oge. Kan baheula pernah digawe bareng teh mah di Saudi. Oh jeung si eta teh. Heeh, si Atmah. Oh jeung si Atma. Heeh. Ada emang heueuh. Ayeuna itu salakina kasep cia. Oh, gitu Eta teh lain anakna nu kahiji si Oh, eta Lilis teh. teh. Heeh. Wing teh apal tuh da oge da baheula mah imahna oge di Jombang. Ari anu ari bapana si Lilis mah di Hilir. Kok eta teh mah? Heeh. Teu wararau urang dieu teh, cuman geus lila tuh da oge. Teh ya, Cen. Kok eta teh? Heeh. Eta anakna nya encan ge karak ge bisa leumpang harita si Lilis. Nah, Ayeuna mah Geus segede disalingkuhan. ayeuna mah segede si Wardah nya, budak teh nya geulis emang ge. sapantaran jeung si Bager Wardah. manehna mah cenah ge sok merek kue ka dieu sok nyamper. Tapi eta bapak terena nyaaheun da ka si Lilis. Nyaeun mah. Heeh. We mah teh nyaho teu wau da bapak terena. Da soalna kan tara kaluar. Nya mama sok ulin wae ka ditu sok liwat-liwat wae. Nya liwat teh naon? Lamun keur libur aya gede jangkung teh kasep teh. Oh, nya pantes da awena ge geulis mah. Ya baju muat teh mah jeung mah ya. Biar aku kudu pake baju kos kieu mah kuat rame banget baju teh. Ih pamere sate sih, meuli. Yang meuling ngeureudit sampai 1.000 biasa di Sibutong. Mama geus teu wani aku rudat kredit teu sanggup. Ya imah baheula keur boga imah ngontrak keneh di ditu di apartemen teh harita. Akan ada lelaki yang dipuja menduakan cinta. Perasaan waria tak beda. Amel, Ingin dipuja dimanja-manja. ya, Apa sih? tanpa budak teh lalumpatan ka dieu. Budak sapa si Inang sih? Ini budak saha we itu kaca aing mah pepes. Serius lah. Heeh, mangkana kaca mahal eta teh. Budak sapa si Inang sih? Teuing jika nama marahin bola apa kumaha sih budak teh? Dicoba banget na sapose. Ku aing teh nempo kaburu lalumpatan. Ya aing tos neangan budakna areueuh nyala rumput. Nya iya meureun ye keur main bola, bolila. Heeh, jika nama Coba teangan ke Saan, Mang? etakeun ka kolotna. aing capek usaha Amel sia teh. Karunya teuing ye. Ah, Heeh, mun aya mah ku aing diteang ka imahna cenah ngagantian tah. ayeuna ka menong. Oh, pugu teu nyaho aing nanyakeun ka maneh. Teu nyaho. Nya sugan sih di dieu wae tita tadi. Kemah di dieu keur bernyanyi-nyanyi keur neis ye.
Aing udah capek tungtung lama neangan budak. Tuan kali itu tuh ya, kamakam. Jor we. Mak, itu yang setelah baju mah setelah pancan sih. Kembeh baju emak mah ku emak. Asal teh emak taranya sih aing nama. Apa langsung dipijeun geus dipake teh baju teh. Emak mah 2 poe sakali make baju na oge jadi eueuh seseuheun. Nya geul atuh emak baeun batur. Nya kitu na ge teu ka mana-mana ieu tibang di imah wae atuh teu ka sawah. Kocola mun ka usum ka sawah mau karak. Jadi ini mah kudu barseka mak. Oh Gusti, seungit daripada aing Kudu sering mandi, Oh. isuk-isuk kudu dicumplang. mandi mah ye unggal poe aing 2 kali mandi. Mama tara dicumplang ya. Dicumplang. Dicumplang nah di angir. Baraeun batur keteh. Wan masuk ka Bu Haji we. Oh, si Neng kunaon mah? Ini sih eta budak. Wadah. Wadah. Kunaon si balik ulin, camarat camarut ceurik rambisak. Saya ambeun wartieun. Geus raga pas ya malulu. Hari tadi di Bakelan teh si kusia. Tuh di bakalan tuh duitnya kayak di papalang 10.000 deui. Masalah pas saya meureun budak teh. Terus tong di kokoletan we gara budak pasya ge antek gara teh. Wah. Ge akur deui budak mah. Ngaranna budak mah. Antep mah. Aku Ulah sampe deui, sarwana aku deui. jeung kolotna. Nya heeh. Geus biasa budak mah. Kege ulin bareng deui. Heeh. Ge pasya dar deui. Ulah sok di kokolotaneun, ulin mah tara da ka budak. Soalnya akur deui, mah masuk kokolotan geuning pasti mah ngalabrak da moal pasti ngalabrak. Aing ini capek tungtung nama neangan budak Amel Nya udin da ge. Tuh kali itu cek ke oge kata PU. mangkanin aing teu boga duit deui sakeur ngabenerkeunna. Make tariplek ya ganti. Tuh goreng sia teh Amel make tariplek. Ya, daripada kayak aya ucing asup. Yang mending Aya ucing. pocica. Aya jelema asup. Pocica ini ke zaman pocica ketok-ketok. Aing mah percaya teu percaya nu kos kitu. Awas ke penting datang ka imah ye. Pocong jelema meureun eta mah. Teu nyaho teuing ah. Aing sing anu asup kayak nyulik aing kumaha. Ieu mah kahanyongna dicueuk. Amel kumaha sih Mel, aing mah jaban teu boga duit bener ye. Ampun, aing mah aya wae dehanan. Nya udinda minta kasih itu ke kabogoh ye. Saha? Si itu Siam mah sekanan. minta dibenerkeun. Bu Haji. Ngelamun wae. Udah keur pararusing. Ai siapan ti tak kasawa ku aing kunaon teu mangkat. Bu Haji urang po. Semah Emang geus peren kabeh di sawah. nyaperen tuh talektor geus turun. Pamanar galengan heula. Berarti tinggal naploknya, neplok teh ya. Ya heueuh, galengan diteplok pan. Berarti sekalian nyen ieu teh meureun paragi sebar. Sia geus teu geus teu dagang ayeuna. Tuh, geus beberapa poe apaan Siapa beakeun modal masalah. Nyaho di magi pasya wae tuh ah. Jadi kos kitu jadi kabawakeun puyeng. Aing Isuk ti nama. isuk nungguan ya si Ahmad ka mana. Rek telepon-telepon ka mana ku aing pan sia Heueuh. buka HP. Jadi po urang kapagawean ge nungtungan nama kumaha ieu teh duh. Masalah sia mah teu gablek duit dah. Bugu ge paling keisukan atuh isuknya. Ya udah ayeuna geus burit kedeung ge Heueuh. asar. Bari sakalian meureun ngeuman bibit ongko. Ya heueuh rek sebar dah. Heeh. Ye bare pamanjer ku aing. Tuh Bu Haji, melu Kamu teh semangat bare lah. pamanjer ke teu mangkat teu wae. Heeh. Nyawa, dikeur meuli kopi-kopi acan, udah. Kade sia teu mangkat teh han. Angkat isukan mah Bu Haji bener aslina. Ye si Haji keur nguruskeun sawah di kolotna heula. Heeh. Di dieu ku maneh heula kitu. Heueuh. Yang geus satung ke isukan atuh nya, isuk mangkat ya ka sawah. Heeh. Ieu nuhun yo, dibere pamanjer. Heeh. Yang geus atuh ah moal lila nya Bu Haji nya. Enjung Rek balik heula. Yo. Nuhun Bu Haji. Heeh. Budak. Boloon banget kita kasawa nih lapor. Yo, enggeus ayeuna mah maneh ulah ulin kabeh ditu wae. Tadi ge ngudag-ngudag we maneh Mama Iis. Tapi mending ulah babajak ka ayah. Aya sia komo indung sia yang gandeng sungutna. Keur mah sia salah kete, mau tengah cacang. Yo ayeuna teh yo neangan we maneh mau teu teungeul. Ke maneh diteungeul, maneh ulin babaledogan nya. Ulah ulin we jeung budak eta badeg maneh. Enggeus ayeuna mah balik ulah bebeja nya.
budak teh ngapeleurak kieu kos bapana jeung indungna geus teu balik. Kumaha amun kanyahuan ku mama pas nang dicarekana.